eta macul teh anu di Sinopa teh mending isuk bae Kang, mumpung cai gede. Maculna. Nah, bae nu maculna di. Atuh pan maculna di ditu aya 3 geus ngajakan tangke meureun ente hiji, aing hiji jeung ieu hiji jadi genepan macul teh. Oh, di Sinopa teh ya. Oh, jadi genep urang mumpung aya cai. Maculna gitu. Isukan macul. Kapan masa eta teh titah maculnya? Ari macul sirah di Sinopa. Budak tadi ge Macul di Sinopa iraha. budak tadi ge aing keur nyaturkeun macul. Macul mending isuk mumpung cai gede. Itu. Jauh teuing saminggu deui mah atuh mending kana isukan. Isuk. Isukan tadi penting kas hujan ya. Heeh. Bejakeun bae ka Sinopana. Isuk bae kitu saminggu deui mah jauh teuing. Goblok. Heeh, isuk macul teh isuk bae. Saha nu ngomong saminggu deui isuk. Ieu pasti si Kakak ngomong isuk. Isuk Lin. Heeh, Isuk si Kakaknya satuju isuk mumpung caina gede. Ih, saminggu mah lila keneh. Ampun, itu si budak naker. Telepon bae telepon. Bodo amat. Ah, Gitu. Nop, macul teh isuk bae gitu. geus ngomong ka Sinopa mah tadi ge macul isuk mumpung cai gede. Tapi mending kena isuk. Ku genepan. Tereh ku genepan mah. Biasana ge genep ya isuk teh macul mumpung cai gede. Kieu beng, ieu mah solusi. Daripada saminggu katukok ka ditu mah, lila keneh pan lila teuing. Nah, bini kaburu kolot. Mending isuk bae, isuk bejakeun isuk bae. Ku genepan tapi lamih tereh. Pan aing geus ngomong, geus nelpon ka Sinopa. Macul teh isuk biasana oge ku genep. Ngomong atuh sia teh aing lieur jelaskeun. budag. Heeh, isukan isuk macul teh nya si budak-budak teh hirup teh. Tah kitu isuk bae nu macul. Kadenge teh. Sa ngomong saminggu isuk. Kela. Hiji-hiji. Entah ngomong goblok, entah nu ngomong. Ieu lieur enggak Bandungan lieur. Hiji-hiji. Keula Kang, keula. Keula beng. Hiji-hiji. Si goblok awan nu ngomong. Bae beng, geus ulah pageugeug da mal. Sing aya kalah kumahan age moal kalah aya ieuna, moal aya eureuna. Bejakeun ka Sinopa, macul teh isuk bae. Lamun isuk mah aing kaburu, lamun saminggu deui mah asana teh rek ngojek Aing urang. ngomong isuk sa ngomong saminggu. Tah isuk teh. Pusing yang musia mah. Ah, usah ngobrol bae maneh dua. Kang, ana mending nge ayam beyo. Ayo. Daripada pusing aing mikir si budak. Ayo. Ayo lah, nge ayam beyo lah. Ih, kemana maneh? Aing rek mie ayam pusing mikir si mah. Aing milu aing hayang. Weh, goblok aing kana siang ngadenge.